tujuan lu tinelepon lu. Iya apa tinelepon maksudnya telepon saha? Iya nuju telepon pembunuh bayaran. Saha namina? Master Debit Jaki Mulyadi. Bro, ada di mana yuk? Oh ya, ya. Siap, sok. Ku habis tungguan ya. Gimana OTW sana? Mau mungkin. Palingan oge nuju ninyu atau nuju sabun atau paling parah mah nuju Wey. Kayaknya langsung ke pembahasan. Mana oke pastinya terkena dijelaskan non alasan mana kalinya. Pokoknya mah kayaknya ayat 3 jami menjadi target ayeuna. Namina Mamat Budi Wawan. Terserah bade saheula. Menjelas mah ieu 3 jami teh tos ngaganggu urangnya bami pisan. Jadi ayeuna teh mun soal pembayaran bakal di dia di tempat namun maneh atos ngabereskeun eta tiluannya tina sakumaha badagna tergantung maneh sakumaha maneh berhasilnya. Namun leuwih tereh bakal leuwih badag, namun leuwih rapi bakal leuwih badag, lamun leuwih tereh leuwih rapi bakal sakedik. Oke, siapnya? Oi, buka nguping ke temen teh. Oi. Ya. Malah bobo mana teh. Kudu ngajelaskeun deui atuh urang teh euy. Kalau meuy lah, teu kedah ngajelaskeun da urang ge apal maksud maneh naon nya. Santai. Ya pokoknya maneh mah kain nungguan teh. Teu kedah loba ngomong. Kalau men, dari artinya waktuna pucuk dicinta Jaki Mulyadi bertindak. Yuk, tos siap sedena. Mamana tos euna atau kari icaina. Kita nihan sekedik bumbu. Bumbu ala pembunuh bayaran. Kali diaduk ame rata situ cerita. Jadi mamna tidak seneng nikmat keselak tadi dieut langsung